Kelesan kasep ngahyang duka kamana. Tah. Mong hapunten kasayana terutami ke para alim ulama di dia. Da emang tenar si Kasubang nya. Cianjur Sukabumi mah sanes ulamaan tapi ulama nyaan. Ulama sejati. Mudah-mudahan para alim ulama di dia dikersakeun ku Allah para nyang yuswa disarengan kesehatna barokah ilmuna khusus kanggo anjeunna umum kanggo urang sadaya tiasa mingpin ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi gitu ke kan Islam ibadah satenya ba kan sanes Islam terserah eta mah hak-hakna ye. Itu abdi ampun paralun sanes agul ku payung butut kasadayana anu ngulem di daerah mana wae abdi tara nyarioskeun bade ngaos teu tiasa abdi mah saja maksad ngadongeng we bae teh nya manawi tina dongeng ieu aya nu saena muga-muga sing luyu sareng agama Allah sarta mudah-mudahan aya manfaat barokahna. Anu lepat nama da abdi ge jalmi mudah-mudahan abdi nu ngadongengna para sepuh wargi sadaya nu ngupingkeunana muga-muga sing aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Omatulah gaduh sangkian bade ngaji ade mah pa ampunah ya. Sanes teu diajar ngaji itu ya. Atuh karuhun beh ditu nama nya pimpinan ibadah ka Allah taala pun aki pribados dipun biang asli pendiri pasantren Babakan Gintung Ciwaringin Cirebon eta aki abdi asli Kiai Tarmidi anu alhamdulillah di kiaina zaman aki diacan rame kawas ayeuna masih salafiyah setiap pasantren teu aya sakola itu kapungkur mah nya ngarawasna kitab we sabab ari sepuh kapungkur mah upami murukan ngemutan kamurang kali teh jiga teu sabaraha tapi isina padat itu bahasa tasbihna kieu sepuh kapungkur mah kasep ya saur sepuh kapungkur kamarurang kali ujang aden kasep dimana aranjeun kabeh ditakdirkeun ku Allah janten pameget ulah robi parat nepi ka kiamat sing anger jadi lalaki kitu papadah kolot ngajang teh dimana aranjeun sadaya ditakdirkeun ku Allah janten istri ulah robi sing tetep janten istri gitu tiga teh sabaraha eta teh ilmuna tauhid nganggo bab tasbih kanggo jalmi anu teu ngaji tapi ngarti kumaha lamun hoyong barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf cobi bersatu antawis pameget sareng istri melalui akad pernikahan barokahna putra kitu kapungkur mah mabadana teh karena ilmu ge sami ja di mana ujang neng aden kasep bade milarian ilmu agama Allah ulah pangangguran kurah koreh kana pengetahuan umum sabab jalma terbatas kemampuanana di mana ujang neng kaden kasep haroyong milarian pengetahuan umum ulah sekali-kali kurah koreh kana agama sabab urang terbatas kemampuan berpikirna itu lamun hoyong ngagali pengetahuan umum lamun hoyong ngagalikan agama kumaha lamun hoyong barokah
bersatu nu kaluar ti sakola, nu kaluar ti pasantren, bersatu keur ngolah negara supaya jadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bisa berhasil na hiji perkara teh teu tiasa ku nyalira, tapi ku ayana kesatuan jeung persatuan. Karena ibadah ge kan gitu. Upami urang netepan nyalira aya nu kalangkung we hiji patah salatna. Tapi lamun berjamaah keadilan agama Allah. Imamna bodoh tapi makmumna pinter, dianggap ku Allah pinter kabeh. Imamna pinter, makmumna bodoh, sadayana dianggap pinter, sadayana eta keadilan agama. Kadang-kadang lamun udagan logika Allah na imam teh cenah kitu batal berjamaahna. Kusabab teu yakin, teu percaya ka imamna. Itu sabab diantarana anu ngimaman nu mimpin kana ibadah teu cekap ku ilmuna, mental oge eta jadi ukuran dina ibadah. Upami imam netepan katingali sinyang ngeleper era ku makmum teu sah jadi imam. Itu awas-awasanana ngadaregdeg sieun eta ge teu sah. Eta teh ente cakap ku ilmuna apal Fatihahna tapi fisikna ge jadi patokan. Eta punten pamenak pribados kabungkur gitu. Sanes agul ku payung butut abdi nyarioskeun ilmu Allah, sanes menang kurah koreh tina YouTube. Itu sanes menang kurah koreh tina radio, tina buku. Sebab aya kitab taklim muta'alim. Itu ilmu Allah malamun hayang barokah sanajan beri bismillah kedah papayun-payun antawis murid sareng guruna. Tak aya taklim muta'alim. Di mana yang barokah ilmu nah kedah disuhunkeun duka di dieu mah Pak teh ibu-ibu terutama rada teu nyambung kata thalabul ilmi sareng kanyataan di lapangan bahasana rotinan duka di dieu bapak-bapak sok rotinan Pak sok alhamdulillah pamenak abdi galian jurmiyah itu rotinan sanes thalabul ilmi mual aya manfaatna. Darotin mah kebiasaan gugunukan deh. Da tolabul ilmi mah bahasa Arab, bahasa urang mah tolab nyuhunkeun ilmu katerang. Itu. Jadi upami tolabul ilmi maksadna tolabul ilmi dina hiji riungan musyawarah heula. Itu musyawarah naon diperyogikan ku urang itu ilmu naonnya lo diperyogikan ku urang ilmu Allah tapi sakinten kita urang mampu ngajalankeunana misalna alit-alitan itu urang mah peryogi ilmu bab wudu sepakat sadayana peryogi ilmu bab wudu ajukeun ka kiai ka ustad ka ajengan Pak Kiai, Pak Ustad, ajengan ningon ieu mah abdi peryogi ilmu bab wudu eta tolab namina. Baru antu adul amanah ustad namanya ceramah sesuai sareng nu disuhunkeun. Ieu mah sumping ka madrasah ibu-ibu bapak-bapak ge kitu aya nu maca shalawat wae, nu maca istighfar wae. Sanes awon ngan tujuan utama sanes eta bade thalabul ilmi. Itu teu aya nu ngaju ka kiai ka ustad ka ajengan jaremplingnya ustadna deui di ujung-ujung ceramah naon nu menta dibere matak moal aya tapak naon-naon lebar ilmuna capek we itu eta matak ajaran anu dipelajari ku abdi sanaos dina situasi bodoh zaman baheula itu nya abdi ngawitan diajar karena ilmu Allah pangalitna kitab teh di negara urang mah Sakinah
teu aya adina tina kitab Sapina karya ulama sejati. Punten-punten sanes ngawonkeun komo ngarenahkeun teu hormat kasadayana jalmi pinter. Namun digali karena sejarah itu ulama teh tawisna pencipta kitab. Nu terakhir ulama menciptakan kitab Sapina. Ya, teu aya nu ngarang deui sahana pun kitab Sapina. Berarti lamun ningali karena sejarah ulama sama eta. Gitu. Kadienakeun sana nyiptakeun di kitab. Itu. Ai sanes lalaguan bagi teh ati lalaguan mah budak sering bisa gitu. Itu. Ngawitan kurah koreh karena kitab Sapina teh tahun 63. Abdi dah. Ujang mungkin can araya nya. Itu duka bapak Ujang duka saya duka acan. Terus diajar ngaliwat pasantrenna Kresek Garut Limangan Pikihna Kabanyar Cikalama Cileunyi Bandung Pusat. Itu guru abdi anu di Bandung asli murid Cianjur di Gentur Rama Naang almarhum guru abdi nu ngaos di Gentur Aang namanya dilahirkan eta guru abdi jago alatna itu upami nasrib teh jang upami ngias nu dikias teh di Gentur mah masdar samai paling soak yang masdar samai mah komo silasi majid ya warna kahiji bab kahiji oge geus soak lamun anu teh diajar kakara riut teh nya masdar samai dikias teh itu di mana eta nyaranakna nyanak sejarah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mah ngadamel kitabna henteu seueur anu nyangkut kana urusan syahadat, salat, zakat, puasa, mengaji. Teu patos. Ya, Sayyidina Ali mah. Tapi Sayyidina Ali mah udaganana kana baham. Bab kalam. Itu digali ku sepuh urang pasisian, urang kampung. Ngamakna anak gitu kade aden neng ujang nyai kasep tisorodot inung suku tilu poe ge bisa cager deui tapi lamun tisoledat letah bakal natrat nepi ka akhirat itu mah bada sebuah kabungkur mah teh ya komo kana ilmu Allah matak Sayyidina Ali mah ngadamel kitabna ge alat teh wungkul. Sauri Sayyidina Ali lamun di hiji kampung aya kiai ustad ajengan bade murukeun ilmu Allah wayahna ulah teu dialatan minimal sakedikna salapan siki ya Jurmiyah Sorop Yakulu Imriti Alpiyah Mantek Bayan Maani bade cekap jadi lebek sakitu oge kudu katalar itu ulah ngajak sholat nyawa jurnya acan sholat nu mana engke kaituna itu punten hai di dieu mah ulama sadaya atuh anggeus teh aneh gitu mah ya kayaknya mah pengalaman abdi kabungkur di pondok kitu tah Sayyidina Ali eta Numawi ngadamel kitab lagi kitab alat itu mual ngawujud hiji perkara tanpa alat ngajina pikih alat benten pak teorina upami kana bangunan mah pikih mah ieu mah bumi tos kudu diuraykeun paling lamun naroskeun panto naon hartosna panto tutup lawang titik eta pikih upami ilmu alat sanes kitu panto keheula entong maka nyebut panto gitu ilmu alat mah ieu teh panto tina naon bahanna tina kai ieu teh kai teh jara dipanto ti kebonaan teh kitu jadi kahanap kumati tadina kai guluntungan itu ukuran sabaraha nu manjing panto sabaraha tahun umurna
di mana geus jadi kai ukuran sekian meter kunaon dituarna ayeuna seueur senso baheula mah teh acan aya cenah ku patik saha pencipta patik teh eta moal teh tina naon bahana patik gitu ngaji kana agama teh kadinya itu kai bisa jadi sagede kieu sagede kumaha mimiti dipelakna jiga naon sikina tah matak lamun nyebatkeun panto moal bisa dieuneuk-euneukuna naon sab apa jeung siki-sikina itu ayeuna kai guluntungan bisa teh ku patik jadi panto henteu da patik mangan sanggup nuar wungkul kumaha teh ku ragaji saha pencipta ragaji tina naon bahana ragaji kok bisa raregian kitu dikumahakeun digegelan alat itu selengkeun dina Al-Qur'an mah seueur ilmu-ilmu anu majaji kalimatun musta'malatun fi gharima wudiat lahu kalimat anu biasa dianggo kitu tapi hati-hati di jerona lain eta bisa matak cilaka sakedik ya urang ngakurkeun pendapat di abdi mah di ditu ustad teh lamun adzan subuh teh jiga nu lapar hayang keneh nya ujungna teh sok ditamihan ku kalimat as-sholatu khairum minan naum duka di dieu sami itu teh aya nanyakeun tetangga si gantad naon teh teh maka ditamahan ku as-sholatu khairum minan naum naon maksudna naon artina teh aya milu bawang kumaha ceuk lebe we naroskeun lah masyarakat bodoh dan diwajibkeun talabul ilmi ka Pak Ustad nu adan as-sholatu khairum minan naum punten-punten ieu ngadongeng punten nya Pak Ustad naonan subuh adan make ditamahan tamahan kunaon juga aing eta ku as-sholatu khairum minan naum terus naon hartina lamun teu apal kana alat ngamaknaan justru lempeng kalimat da dibacana kitu dari teh diartoskeun as-sholatu khairum minan naum ai salat leuwih alus tibatan sare dina ilmu tauhid eta jelema murtad ulah ora teh lamun nyebutkeun salat leuwih alus tibatan sare murtad ngece ngaranna itu nah geuning kitu dina ajaran agama Islam dahar sare nginum hukumna wenang teu aya ganjaran menang ayeuna salat leuwih alus tibatan sare wae teu diganyar salat nek sabaraha guluhna berarti ngarendahkeun kana derajat salat mata ku ilmu tauhid mah eta murtad itu keremu pikir mah doraka we lah itu nah kumaha teu maknana galilah terjun jurmiah muriang teu katanagaan sorok kalah nyeri huntu itu yakulu imriti kalah ngadegeg alfiah heuy turunlah mantek cadara ku ilmu mantek beunang as-sholatu khairum minan naum kawitna cek mantek as-sholatu ba'da naum khairun min sholati qabla naum eta aslina itu as-sholatu ba'da naum ari salat anu sare heula eta khairun leuwih alus min sholati qabla naum tibatan salat anu teu sare heula intina salat subuh mah leuwih alus tibatan salat zuhur asar maghrib isya tah subuh mah leuwih tinu 4 lain leuwih alus tibatan sare pengecean eta mantek teh gitu ulah kana ilmu alum alum majaji nya bahasa urang wae bahasa Sunda aya punten abdi mah urang kampung di Subang ya sok nganggo teh bahasa Sunda Pak ya hapunten bilih kira ngartos itu abdi mah Sundana ge Sunda heuras itu ai Cianjur mah nu kapungkur bahasa Sundana sulit aya nu nurutan Bandung oge sohor Sunda alah ka urang Cianjur mah soak sulit ngawadona itu upami aya suluh enjing-enjing handut moyan didaraikeun aya we nu naros nuju naon cenah Pak nuju ngadinten suluh itu alah soak nyewatna teh ngadinten suluh
Nya. Upami aya jalmi anu tunuh muka bahamna gitu. Kunaon cenah eta teh patebih waos. Alah ampun nyaan soak Cianjur. Dulurna duka ayeuna duka karitu keneh duka teh. Nyebatna teh patebih waos heuai. Ampun. Pada punten adi mah teu tiasa nyarios bade kitu ah. Nek heuras urang Subang mah heuras. Tapi mudah-mudahan deh sing kahartos da teu aya maksud awon teh aya. Ya sanes nyontohan kasar mung teu tiasa saena. Gitu. Tadina bahasa Sunda ge seueur anu majaji, kadang-kadang teu diuningakeun. Ai nyebatkeun teu apa mah da urang dieu mah teu mungkin atuh ulama unggul. Gitu. Itu bapak nyanak murang kali pamegat ke masjid dugi teh ke masjid jang asupkeun ta kopeah kana sirah eta teh majaji sabab lamun kopeah diasupkeun kana sirah berarti sirah budak kudu dibeulah heula dat kopeah eta budak tapi emang umumna kitu nah kopeah kana sirah keun sirah nu kana kopeah tergantung kumaha tujuan. Amun hayang hirup budakna sirah nu kana kopeahkeun moalna naon tapi lamun kopeah diasupkeun kana jero sirah budak tahlil gitu. Nah gitu punten sanes ngalarangkunganan ieu mah ngadongeng sepuh ngadongeng ya mah ya punten asupkeun cenah Ali kana curug berarti kudu diteuk-teuk heula ta curugna. Sup Ali engke teu mungkin deui. Majaji emang parantos galibna umumna dibasakeunna kitu ngan kedah terang lebetna. Lamun teu terang lebetna nyaeta bilih janten jalmi anu dolun mudilun. Cilaka pribadina nyilakakeun ka batur ongko. Ulala lawara. Eta. Punten. Ngelepat nama panglares kene lah perjanten lah kanu ngararos deui mah itu abdi ngawitan diajar ngaliwat kasep tahun 63 keluar di pondok pesantren tahun 87 khusus ngagali ilmu Allah teu pangangguran karena pengetahuan umum sabab rumaos kemampuan berpikirna kirang pinter kawas barudak ayeuna ya yakin kamurang kali anu ayeuna mah katuanganana bergiji angwanana sarehat ya pinter teh pantes itu madak adi di pondok Cikalama we Sumedang ujung kidul caket Cicalengka paliwetaneun Cileunyi di dinya jam 3 teh jam tos digugahkeun upami aya anu kaleket gugah digotong ku sararea dikabalongkeun itu saur rencangan lamun nek hayang wareg sare tong ka pondok balikeun itu pasantren mah lain tempat sare tapi tempat nyer ilmu lamun aya nu ngamimitian sare maka sararea bakal kabita matak bening dikeueum gitu ya baheula mah ngawitan nalar ti jam 3 teh Jurmiyah sorop yakulu imriti alfiah pas dugi ka bedug subuh 5 teh terus berjamaah subuh terus beres berjamaah subuh sorogan dugi ka jam 8 ti jam 8 istirahat sakedap satengah salapan mulai deui balagan itu Jurmiyah sorop 2 eta teh dugi kalohor ba'da duhur ba'da netepan duhur itu teras ngaos deui sapina sulam takrib dugi ka asar teu aya nu nyarioskeun ngaliwet itu namun aya bener kuruyup kana kasro jauh di tenggelan deh sab ngaliwat hiji bakal ngaliwat kabeh aut-autan itu
kasar berjamaah terus berjamaah ngaos deui ilmu alat tina kitab digabung ku ulama muncullah 48 rupiah di antawisna nasrif nias ngabuku ngabina segat paslun segat bismi isim garmun sorif narkib 48 di asar dugikeun ka magrib itu magrib berjamaah teras ngaos deui Al-Qur'an sareng tajwidna kabujeng isya da tilami ti isya ngaos deui takrib muin itu jawabul jawab sabasantren dugi ka jam 12 wengi neme aya waktu ngaliwat gugah ti jam 3 Janari teh aya waktu ngaliwat teh jam 12 penting santri 180 kastrol ngan 20 siki ge di balong itu madak beres ngaranna teh terjun ka balong paheula-heula itu parebut kastrol sanajan menang 3 kastrol dina balong nu dicanak mah hiji tara sugan ieu keur babaturan daya sab qudratullahi ijaj wa qudratul abdi kasbun lamun jalma boga kahayang berjuang tong hayang dibere itu ngata kasro geus jungjungkeun ge alukeun deui lain hianat tapi aturan Allah gitu nya lamun jalma ningali kana logika cacokan ngararaji mah nya jeung babaturan kitu cek ilmuna kudu usaha gitu cirekem mah gitu mindamal kana hiji perkawis ulah tebih tina tauhid masdar segatna wahada yuwahidu tauhidan bersatu tekad ucap lampah di mana ngaliwat teh di barang nyepengan kastrol nepi ka ngisikan nepi ka mirun seuneu tungguan tong ditinggalkeun nepi ka asak sabalanga saeutik mah mau burung digenti ku babaturan ku kastrol kosong Organ hari hidang santri lah wali sumut-sumut nu hidangan itu hidang setan kalau murah guys lempang tekro ada aja gitu kudu berehan itu lewakeun sedekah timpo deui ting teu erageun gitu nya keur di pasantren baheula majang boga lauk asin hiji ge di belum seten aya batur sok aya batur cokot deui batur welem deui nepi ka asak teu jauh tina kokon am sangu ciwi tina leungeun teh itu nya sahuluhna dipesakan jang isuk alah kecenna asa kliwat ka mana kana daun di mana daunna menang mau daeuh santri ngadangkal melak tangkal jauh heula geus diajar kana buak-buak bari jeung ngaji oge itu babaturan balanga asup ka masjid tajong sana sabeula pake ngaliwat yang datang nu bogana teh da ngerakeun make sana sabeula mah abeuleum deui mual sumut-sumut ulah ngabejakeun harus unggul nu teh hidangna ge bejakeun baya teh era kudu alalakur kitu seurekeun sedekah jariah alah nyerakeun duit kana ge nyumputkeun asina ya rerencangan ti siang nyusuhan dipoekeun gitu garing ku saha we cokot rek make teh teh boga kalayang-kalayang teu wani naon soalna manehna ge sok kitu gitu bejeukna lah nah saudna jalma anu macul di sawah tong kudu bersih lamun bobolokot bejeukna pan keur usaha ngan engke di mana tos uwi ti pasar mah di sawah di kebon jantong antem kujil wae atuh itu ibakan itu dah di pondok itu baheula alhamdulillah baru dah kaina mah uluh masa teh keur areunah ayeuna mah itu
acuk aya nu misrikaan, aya nu nyusuhan, sangu aya nu masak, make emes dan dibudakain alah baheula mau boro-boro. Itu dibekalan piring di bumi datang ka ponok dipek-prek ku babaturan. Itu jangan hayang ngandung nikmat dahar ciling nek butuh ilmu. Gitu dah. Eta. Ya, sepuhna tes angkat darah mau ngahaji kapukul masuk nyaranak semawar. Ya, kompor gas mana nama semawar. Da karunya beureun ka anak karena kolot mangaliwat cenah jangjah semawar da teu kuateun dua poe dipek-prek ku baturan. Itu butuh ilmu mah tong hayang geunah dadaharan jangan bayar satahun teu mangih dadaharan oge. Itu asana marurang kali ayeuna lamun dibeureun dahar sapoe saputing sakali jam 12 penting moal hirup cenah. Hirup cenah. Nya alah lamun teu ngeuliat karek jam 8 wae geus emoh. Tapi beneran itu sedangkan ilmu kan Fathul Muin ya dina bajurina gitu setiap tiap tuangan anu lebat kana patuangan teh itu da badan urang teh haneut sabab sumerna sebagian fisik urang teh asalna tidak seuneu itu ya matak setiap tuangan nu lebat kana patuangan urang teh panas ngaluarkeun haseup hideung. Iya hasil hidung bakal naik karena mastaka ngabulen karena emutan mata jalma nu wareg barang tuang mah belet otakna ge kabulen kudahareun. Walang dayang nyawa barudak tuangna jajana ada manjus otakna ge. Nah gitu. Kadang di wonoka baheula gitu. Sadinten sawengi teh menak-menak jam 12 penting Gitu. Di mana beres urang asak liwatna baekeun kana daun nu menang maling teh kasro teh lung deui we ka balong padahal batur narunguan itu ceuk emu montong olo-olo si aing ge meunang ngojay itu nu bareta eta jiga hianat tapi emang ajaran Islam gitu baheula jadi dipelajari ilmu Allah teh kabeh dienakeun ringkes punten-punten ieu mah pamenakal dinu bodoh ya ternyata isi Al-Qur'an nu 30 juz teh dilebetna teh mung 2 teu 3 teu 4 30 juz teh dilebetna teh mung 2-2na duka bodoh mah dina lain duka deh emang bodoh isi Al-Qur'an teh dilebetna teh mung 2 hiji Al-Qur'an nyaritakeun jalan anu bener ceuk Allah nu kaituna kana makom rahmat Allah ka sawarga. 2 Al-Qur'an nyaritakeun jalan anu salah ceuk Allah nu kaituna ka neraka. Dengan sakitu hiji nyaritakeun bener kaituna ka sawarga, 2 nyaritakeun salah kaituna ka neraka dan teu loba teuing. Gitu. Sejarah nu kapenah ku abdi. Punten, ieu nu hadir sadayana agama Islam. Amin, mudah-mudahan ya ada orang teh ngaku Katolik era ngaku Islam corencang itu henteu ieu henteu itu ngagok we Pak. Meunang ngaku Islam tapi syaratna aya 5. Hiji ngaoskeun 2 kalimat syahadat saumur hirup sakali-kalina. Teu aya parentah kana Islam maca syahadat 2 kali. Itu lebat kana Islam mah maca syahadat ngan sakali-kalina. Aya teh dina salat eta mah lain syahadat Islam syahadat salat. Asup kana Islam mah sakali we seumur hidup. Kitu nah mendingan sakali abis capek we. Gitu. Da urang teh buatan Allah moal aya nu nyaaheun kana buatanana ieu teh Allah nu nyeuna. Syahadat teh sakali. Gitu. Malah di zaman Nabi Adam lungsur ke alam dunia dugi ka Kanjeng Rasul lahir di Mekah di 0 tahun dugi ka usia 40 warsi rukun Islam teh anger ngan hiji syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah eta oge bekal Nabi Adam ti sawarga kan hiji-hijina ini
mun urang ngaoskeun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah maot sawarga we genah bercuma urang alah cicing wae gitu teh teh aya itu salat zakat puasa aya ge salat baheula jeung rasul baheula sadaek mah we gitu daek beurang ti beurang ahoream jeung ti beurang mah ti peuting kitu nek dibagi dua peuting saware beurang saware itu baturanana itu nu baheula Allah ngadawuhkeun ka Kanjeng Rasul saur Allah inna arsalnaka syahida walau alam Kanjeng Gusti nu mau uninga kana manana Al-Qur'an abdi teu watun saur Allah teh Muhammad anjeun dilahirkeun ka alam dunya syahida supaya jadi contoh balarea anu bener teh anjeun itu ya Kanjeng Rasul ningalikeun sifat bener ceuk Allah urang Mekah kabaritaeun ku sifat Kanjeng Rasul mararuji dugi kasumping ka Kanjeng Rasul saur urang Mekah Muhammad ari anjeun akhlak teh sae-sae teuing nganggo akhlak naon ari anjeun Kanjeng Rasul bungkem teu ngawaler naon-naon naon margina sabab jabatan Kanjeng Rasul neme nabi teu aya tugas nabi ceramah nyarioskeun Islam jabatanna kakara nabi dugi ka usia 40 warsi urang Mekah khususna dunia pada umumna hoyong nurutan kana jejak langkah Kanjeng Rasul tapi Kanjeng Rasul teu ngawaler naon-naon sabab diajan aya tugas di Allah Ta'ala jabatan kakara nabi Allah nyaaheun sifat ka Kanjeng Rasul seolah-olah dikerepuk ku balarea hoyong nurutan anjeunna teu tiasa ngawaler alasanana jabatan neme nabi maka diangkatlah ku Allah ti dunya ka langit dugi ka rokrok ka mustawan ka Sidratul Muntaha abdi gaduh keyakinan ningali kana isina ladangna Kanjeng Nabi dimi'rajkeun sanes kenging salat tapi kenging jabatan nu kadua risalah sabab lamun Kanjeng Nabi kenging salat lungsur ke alam dunya anger moal bisa ceramah jabatan kakara Nabi mata Kanjeng Nabi di ditu dipasihan jabatan Rasul tos gaduh jabatan Rasul Kanjeng Rasul naroskeun Gusti saatosna abdi gaduh jabatan Rasul naon atuh pidameuleun abdi aki mushola jadi aki mushola jawaban tina pertarosan Kanjeng Rasul ngajabat Nabi matak lungsur ke alam dunya dinten Kemis jam 8 ayat dituluykeun ku Allah kawitna inna arsalnaka syahida dilajengkeun kalituna wa mubasyira neme Rasul ceramah itu ceuk Rasul bener aja yang narugetan kami nya hayu atuh asup kana agama Islam naon pidameuleun abdi aqimus sholat itu jadi we dua rukun Islam teh syahadat salat syahadat salat syahadat salat maut sawarga we urang teu bijil keneh wae gitu dah akibat terlambat teh kieu ieu teh keterlambatan lahir we aslinya mah coba mun bareto mah bijil teh moal riweuh teuing gitu nah akhirna Kanjeng Rasul dialihkeun ti Mekah ka Madinah kakara dua syahadat salat dugi ka Madinah urang Madinah parwasa sanajan bari Yahudi puasa naon puasa bulan Muharram tanggal 10 hari 10 bahasa Arabna Asyara urang Sunda bibirna letahna sok ulah elol itu majarkeun teh bulan Asyura jelema linglung itu da Muharram bulan hiji tanggal 10 lain bulan 10 ya gitu orang Yahudi parwasa sauri sahabat Gusti Rasul geuning itu orang Yahudi cina parwasa kuduna mah urang era batur lain Islam nya puasa urang teh terus kumaha ayo cina parwasa sabaraha dinten cina Gusti Rasul sakuatna itu kenging cina lamun sabulan alus kumaha lamun saminggu alus gitu
kumaha lamun sapoe alus kumaha lamun teu alus teh kitu teh alus nama anggar kene ngan aya henteuan ngawitan lah aya saum sasi Muharram sadinten kaping 10 mata kade ulah nyebatkeun bulan Asyura salah alamat tanggal 10 bulan nama bulan hiji namina bulan Muharram itu sejarah saya sejarah Sayyidina Husain itu Sayyidina Husain mah syariat pupusna dicacang kurang Yahudi kurang kafirin tapi keayang-ayangan darah nage itu matak dina bulan Asyura mah sok diayakeun bubur beureum bubur bodas mengingat sejarah darahna itu Sayyidina Husain mah ayang-ayangan kitu sejarahna teh itu aya we saum Allah uningaeun geus daekeun puasa jelema turun ayat Allah sahru Ramadana itu mata kula sok sayom itu kanyahoan mah bijil lah hukum wajib puasa Ramadan lamun teu dimimitian puasa mah moal we kaena ge kuleukeun aja muncullah zakat itu muncullah munggah haji ai di desa bari rukun Islam aya alhamdulillah punten ieu mah ngakur kene da di lain ngaji ngadongeng itu manawi itu urang dia mah da seueur ulama eta teh rukun Islam aya 5 teh saur saha kira-kira rukun Islam aya 5 teh nah saur Gusti Allah nah saur Kanjeng Rasul sahabat tabiin solihin wali ulama darah paling ke rukun Islam ditanya cek rukun Islam aya 5 gogodan ieu teh ngaku 5 teh cek teh pupuh ting kumaha lamun 7 abdi ningali dina Sarasapina sahabat naroskeun ka Gusti Rasul Gusti Rasul ari padamelan anu matak nyalametkeun ka abdi jeung ka abdi-abdi Gusti ti dunya dugi ka akhirat naon bae Kangjeng Rasul nawaler aqimus shalah wa atuz zakah wa saumu Ramadana wa hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila teu sakali-kali nyebatkeun Kangjeng Rasul hiji syahadat dua salat teu aqimus shalah wa atuz zakah wa saumu Ramadana wa hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila dihitung ku sahabat aya 5 tah nyebatkeun rukun Islam aya 5 teh sahabat Kangjeng Rasul mah ngajabatan nungkul gitu asup Islam di urang orok eta balim cek sahareun Islam aya 5 teh kumaha ustad deh kaget nek kumaha mah kana muncullah aya 5 satosna Kangjeng Rasul di Madinah kakara urang biji geus aya 5 kaburu eungap gitu matak aya milangna mah aya 5 nu ka akuna mah teh sabaraha hiji nu ka 5 munggah haji kalah ngacung ka Gusti Gusti kanggo abdi nu ka 5 mah nyuhunkeun dicoret teh geus dicoret di mah teh aya harapan geus mah teh aya harapan ilmu teu daekeun apa duit teu daekeun ngagunuk cek Allah manistata'a ilaihi sabila da aing ngawajibkeun catet munggah haji ai boga ilmu jeung boga duit tungkul teu boga ilmu rek nanaonan dari ditu teh ibadah lain ulin tasbih mah di urang ge bayata itu kopiah bodas roba di toko ge teu kudu ka Mekah gitu nya adi mah cenah ai duitna mah aya an ilmuna teh aya rek ulin itu ari abdi mah ari duitna mah aya ilmuna teh aya oge nu saurang itu ai duitna aya ai ilmuna aya itu duitna teh aya itu cek kalau anjing bisa masih lempang itu teu sanggup lempang cicing we gitu manistata'a ilaihi sabila itu
di antara ibadah lamun ningali ka ahli-ahli tukang nyebutan buruhan nya di nu 5 teh Allah mun haji mah pangunggulna sehingga sabda Kanjeng Nabi la yujarrul haji illa bil jannah daya deui ganjaran anu mun haji mah iwati sawarga amin mudah-mudahan terus angkat jarak sing kawari ku beueuh Nabi ka sawargana ge moal dipariksa itu netes mun haji mah ju aya di lawang sawarga we itu teu dipariksa ku malaikat ge naon sabna hiji malaikatna kapanerian haji geus kaditu ka karek datang kaduana kopiahna bodas gitu teu ini anu lihat kana kopiah bodas kata 1.000 ku budak ngaracan mun haji ge baronah teh cek malaikatnya oh si anya bodas geus wacan mun haji kata ditunggulan pangheulana tukang tipu ya ora itu cara kayaknya kasih warga pada kopiah bodas wah beda ya ada jelema loba duit sabita ku batur hayang kasih warga hayang ka Mekah hayang mau ngahaji capalen ilmu ada loba duit tunggul laporan ke tetangga da beda pan kan hubung harmanya tetangga oke nyalucuk doakeun cenah bapak ibu abdi rek mau ngahaji sing jadi haji mabrur nyaho mabrur nama teu nyaho ngalaksanakeun nama ai tetangga teh atoh we ngaduakeun rek mau ngahaji mah teu dibere-bere korma ke balikna hendak ngadelu ke tetangga teh nu ngaos yasin ngaos selawat jerona muga-muga sing jadi haji mabrur muga-muga sing jadi haji mabrur anu didoakeun mah teh daekeun teh masjid datara di dina geucieun itu ada pupuihana neangan beuliun nya dengan tasbih urut itu meulina ge taranu hijian anu kiloan lah itu supaya dibagikan teh dicabake langsung pegat itu meuli korma geus adui teh supaya dihuapkeun langsung nyari beuteung nya nu di lembur mah ngadu ae ngetak muga-muga sing jadi haji mabrur si haji mabrur salatna mah teu di ditu teh alhamdulillah da Allah Maha Rahman Maha Bijaksana dikabul ku Allah dua tetangga wih teh Mekah jadi haji bedegul kita kita salatna ge di dieu ge depan bedegul unggul lawara nya boga ilmu unggul teh boga duit teh kapal gratis aja ngireuh leumpang aja orang nepi mah gitu kadak cek Allah manis tatoa ilaihi sabila kami mah ngawajibkeun seuten mun ngahaji hiji ari boga ilmu dua boga duit ulah duit heula kurang jalan hiji kudu boga ilmu nah dua kudu boga duitna gitu ternyata kacung Gusti Adi mah teu acan teu duit teu ilmu kumaha cek Allah aja dompet teu boga naon silingan kumaha Gusti Abdi jagana ka neraka Allah mah ngepas pokona nu teu mau ngahaji mah nek RT nek lebege ka neraka ngajerita urang ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahimi fa'abli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi ngajirit ka Gusti Gusti abdi teh bujung-bujung ka neraka bari jeung teu acan ningali ge ku bejana ge abdi geus muriak kanyataanana ayeuna di alam dunya sakali waktu abdi nuju udud we itu ras emut isukan bakal aya nu nagih mangkaning duit eueuh bari udud teh samar-samar aya inget aya henteu akhirna udud teh tibalik bakat tungalamun kakenyot ruhakna opat poe jeding teu bisa nginum komo lamun ka neraka itu kumaha cek Allah ane kuat neng teu bukan sia makan neraka Allah mah teu urang ampun sumping Kangjeng Rasul
Sagang Rasul kunaon cenah bapak ibu teh meni pias kitu. Ya Rasulullah abdi tari kahoyong agung kemampuan teh aya. Hoyong naon? Kahoyong mah hoyong dilebetkeun kana makom rahmat Allah ka sawarga. Nah teu yang kira brus. Syaratna kurang hiji. Naon? Munggah haji. Nanti kuat munggah haji nyaeta abdi mah teu duit teh ilmu. Kumaha ceuk Allah ka neraka we. Atuh geura brus alah boro-boro udud dibalik bae abdi geus soal. Ngomong ka dinya. Kumaha teh saur Kangjeng Rasul keun atuh ku kami nek diusulkeun ka Allah supaya anjeun ulah ka neraka. Carana wajahna anjeun kudu munggah haji. Kumaha ieu teh Gusti Rasul teh ieu ulang-ulang teh tadi teh teu kuat munggah haji. Ya, sing ingat anjeun mah teu kuat seten munggah haji ka Mekah. Itu. Terus kusabab anjeun mah teu kuat munggah haji ka Mekah dawuh duit, geus munggah hajina di lemur we. Tiasa Gusti Rasul ade munggah haji di lemur bisa sih dawuh duit. Kumaha carana? Itu saur Kanjeng Rasul sing sasaning jalma anu salat Jumatan kenging 40 Jumatan teu pernah ngadon Jumatan ke Masjid Batur di Masjid Jami urang we Jumatan teh maka Nabi merek gelar ka eta jalma Haji Mararat. Ya mararat ya haji. Gitu. Ya, tapi kurang Arab mah haji miskin. Ya, urang mah dalil urang Arabku bahasa Sunda we Haji Mararat. Kumaha jagana teh Haji Mararat gitu. Upami mau haji ka Mekah mah dicontohkeun dina bab taseh lir upama jembatan layang. Jalan tol nya gede nya panjang sesem teu hariwang murag ai teu balangah mah. Itu. Tapi lamun Haji Mararat mah itu sasak awi sayak gayor anu ditinjak cek dan teh mah kari kumaha paham lah. Itu. Nya daripada ngojai. Itu mata kisobat Haji Mararat nemen. Itu tos 40 Jumatan pere atuh buntung bener keur masasakna ku awi burcu nya runtuh meh dipake tuluikeun 2 kali 40 Jumat 2 lapis beki seseg beki kana itu menang 7.000 kali 40 geus lumayan ngan moal kaumuran. Nah kitu nu kitu disebat syafaat tah bantosan Kanjeng Rasul. Ayana bantosan teh ku ayana teu kiat. Nu kuateun mah teu ditulungan. Sadi antarana aya umat Islam anu teu disapaatan ku Kanjeng Rasul jadi kasawargana teh hideng. Itu badag urang ge lah dong dijieun cocokan teuing bari basa sedak-sedik. Muga-muga sing kenging syafaat meni kemampuan pisan atuh. Boga kayangna ge urang. Aya 5 golongan jalma anu kasawarga teu disapaatan. Beuleung we kasawarga. Saha hiji nu kasawarga teu dipariksa heula teh jelema beunghar. Jelema beunghar bajak-jak. Teu kanyahoan ngoroyongna teh deh. Datang malaikat geus eueuh. Kamana si jelema yo sakadari itu aku mah cenah kagok. Kitu jelema beunghar mah. Beda jeung miskin. Anu miskin mah gulung we di terminal. Ngadagoan angkot gratis. Ya. Khawatir. Mata kudu baleunghar urang teh muga-muga sing baleunghar hoyong beunghar. Amin. Ya mah ngawartosana teorina dari jimat ti Allah nya. Itu upami hoyong beunghar upami tiasa pada melan ayeuna nu ayeuna teh simpen dah. Hese beungharna teh usaha nu ayeuna teh. Nyaan ditamahan ku Allahumma rjukni ge kalah gejed. Cobi ngawitan ti dinten enjing gentos usahana kana ical galih kapal. Payu genep pasapoe Allah batina gede. Hayang beunghar laki kiciprita teh Kang Cilok lah. Cilok genep ku incu 2 batuh. Nek munggah haji raha taun mana beak jeung tanggunganana. Cobi ti enjing ngawitan ical galih kapal.
Nya aalitan lah payu 10 siki ewang lah sapoe. Geus teu kabayang batina. Ai dagang sapu uyun mah duka. Abri kidik jiga nama. Begitu. Hiji teh nu beunghar. Anu kasawarga moal dipariksa heula teh. Kadua jalma anu bubuk huluna. Jalma anu pajet sirahna eta moal dipariksa. Nah sabda, ya bingung ngomongna. Nek ditanya ku ngajar mah pajet. Geus mah itu bingung kan nanya na. Jalma gepeng. Gitu. Nah. Katilu Pak Haji, Ibu Haji. Ada geus dipariksa. Mundur malaikat. Serap ningali kopehna. Gitu. Entar dipariksa izin. Kayak gitu cenah. Gitu. Nah. Kaopat para alim ulama. Itu nya. Eta geus dipariksa ti wantun malaikat. Teu aya hiji malaikat anu wantun ka ulama teh aya. Nya panggalak-galakna malaikat anu rada sulit oge pagaweanana daek nyabut tara malaikat Ajrail. Eta mah kana cacabut meremen. Malak mah teu pernah sulit teh malaikat. Teu ngareret lebe teu ngareret cabut we. Gitu. Komo kayeuna malaikat. Di kampung aya ustad ngan tilu-tiluna. Kalau Ajrail turunnya ke alam dunia, nah coba cabut di umur ustad. Nah sebagai cabut watir ya nya. Watir kumaha? Kogorowokan hayya ala shalah nyampurkeun eueuh nu mayar eueuh. Paehane. Eta kaina jarang ulama kolot cekek watir. Watir. Benten malaikat aja ieu ka ulama mah sab jabatan di bawah ulama, jabatan ti Allah teh hiji rasul, 2 nabi, 3 sahabat, 4 tabiin, 5 solihin, 6 wali, 7 ulama, 8 malaikat. Jadi malaikat peringkat ke-8 di bawah ulama. 8 jelema sesa, muslimin muslimat eta sesana. Susah diaturna ke jelema sesa. Rotin nu adan angere aya opatan. Masjid di tingkat nepi ka 7 tingkat opatan keneh wae. Ada jalo paehan ustad watir aya leuna. Sumping malaikat Ajrail. Ya, bade ka bumi ulama. Lain ge ulama teu apalin ka malaikat mah. Apalin gini-gini. Malaikat di mana bade nyabut yuswa para ulama, ustad, syekh, imam, 1 kilometer deui ulama malaikat Ajrail geus teu wantuneun ngadeg di jagat ngoranang ka bumi ulama. Kitu ada cirina ulama. Assalamualaikum teh bari depong teh anapeun panto. Assalamualaikum ulama. Anjuk ulama waalaikumsalam cenekat asup silinga. Udah wawuh atuh. Asup cenekat. Karena siling boga gelar malaikatnya ikat jero sia kudu mukakeun panto mah eureun. Itu matak asupna teh tianapeun panto. Itu matak ieu mangawartosan ka ibu-ibu kade sing tarapi panto hareup ulah tepi ka aya nu melengi sok jalan eta. Gitu. Asup eta ka imah aya nu beunang. Gitu lalawara teh. Eta kalangan ulama kunaon lah. Nya, namun katingali lama kang eod-eodan, wah ya eta geus salah. Totong be. Itu. Nah. Su malaikat teh bari ngoranang ka peueun ulama mah Pak. Tungkul. Ai ulama kan warasatul anbiya, sifatna ge saolah-olah kaya nabi. Terang api-api teh terang. Eta sifat jelma Islam teh. Sadidal haya iwat tawadu DP hanap asor tara kumagungan tara gumaingan tara guminter tara gumeunghar itunya tara petotan itu nya umat kanjeng Rasul mah lalaki karasep
awewe gelis moal aya umat Kanjeng Rasul lalaki gelis moal aya kasep kabeh gitu umat Kanjeng Rasul nya gitu petak tungkul saur ulama aya naon si malaikat tara-tara disasari make asup ka imah uing nanti mantong nanya kitu cenah awas RT leh itu tingali atuh bajuna aing make baju kieu saparenti naon nyaho aing baju eta mah daek nyambut mumlak ya milik apa aja eta cenah make abus ka imah dewe kayaknya mah asup ka imah ieu lamun lelurang ieu cek ulama boka aing punya saha deui cek ulama pole siling beureum Allah naon wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun teu samata-mata Allah nyeun jin jeung jelema lamun lain cenah ibadah ieu teh kami teh keur ibadah sering cabut wae tuh bisa balik buat pulang ku atah malaikat dibolokotokeun mabur kitu ku ulama mah ya datang ka itu disendak ku Allah mana sih bubunanganana dititah teh wah di ditu dipantung kieu dirojok malaikat teh geus samar kimpeng wajahna seulah ka dieu deui kira-kira teu bubunangan turun deui ka alam dunya datang ke alam dunya naik ke bumi ulama deui era da karege kamari gitu aing balik ka ditu sieun dicarekan nyata manganggur malaikat ajro ieu teh kope ka tatangga ustad gitu jadi nu beunang teh tatanggana eta teh tamak nganggur gitu badak ieu mangawartosan bada dianggo mangan teh karep mun bisa para kiai ustad ajengan mah tong digalokeun jeung umum pisahkeun cenah mabakan gitu pada kaliwat oge moal ujug ka tetangga teuing itu beunang tetangga 11 itu malaikat teh tepi ka karibungna di karungan tetangga itu teh beredu cukalo sieun geuning loba aja semua jaya kain 16 tah nganggur wah cenah aing da teu nitah nyambut eta itu karunya cenah pawajikanana jeung anakna teh kumaha cenah geus dicabut pulangkeun deui balik deui malaikat nek dipulangkeun cangkangna geus diraruang gitu dibawa ngadaguan kiamat kesal nya diburusutkeun deh tina karungna nya jara dihantu tan jadi hantu teh eta jelema pamuragan nah datang deui ka ulama cek malaikat si jenatu ulama nyuhunkeun kebijakan ya ditu ulah ti ditu digebot ti dieu dirojok teuing kumaha nya cenah ulah teu dipasiantingna kayak kami rek mikir nyemut teh ulama naon panca indra anu sok ngaganggu kana ibadah dipapai panca indra ras emut kana socana alah ieu cenah ieu panon sok ngaganggu kana ibadah teh kadulu wae incu komo jeung pamajikan nyengir-nyengir ngenta duit kitu mah cenah teu kadulu luhung panon saja ieu pasihan nyawa socana we heula ku ulama teu wantuna luar dirinya itu matak tong aneh upami aya para alim ulama kiai ustad ajengan teu damangna bade pupusna teh 4 tahun 5 tahun itu nyabutna sapamasihan atuh pasikeun cepilna we heula jai asa budak ge ku incu ceuli heulanan cepilna gitu itu ai ka urang mah diawet-awet ya ka pusing-pusing baca kitu berat tujuan wah ya di mana balangah dirinya cabut aya aturan ibu-ibu nuju ngaramet langsung nyungsep eta balangah ibu da kade ka ibu-ibu di mana tandur ngaramet teh kudu rada buringas sama malaikat mah wah komo nepon nongeng-nongeng wah ku aing citak gitu kan tak aya nu langsung nyungsep eta teh balangah badak lamun tandur leungeun ka ditu silah mah ka ditu we gitu babada malaikat cepet tadina sak dieureurnya anu pupusi serang tah balangah teh balangah kunduran cius wah eta mah teu nanyakeun di jalan teh nyakeun di mana cerbuk wae gitu teh lalawara ada memang itu aya nu dugi ka 15 tahun
Itu anu terakhir teh pan lidah ulama mah. Itu cek malaikat wayahna we cenah ulah teh jejeg aya malah ade geus dicarekan wae cenah ti ditu. Kaya kami resep kena dikir wayahna tah kungkeng nama eta terakhir lidah matak dijamret teh da kesel mah malaikat ge cok gaduh kitu mah. Itu barang lek nyarekan teh berat teh lumpat teh malaikat. Beunang jeung kabeh mah. Gitu. Tapi lamun anggapan jelema bodoh malah sok salah tafsir. Nah hanya jelema ilmuna ulung ibadahna getol net maot teh lillah teh lillah saja malaikat desa pamerean tuh teu bisa sakahayang awas ka urang itu aya urang beunang tina punuk-punuk beunang tina bujur-bujur mana anu barangna jepluk heuy nah kitu kade teh nah eta sejarah weh lah kana pokok sohibul maksad di dieu sejana gerakeun rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wirehna anjeunna parantos dikersakeun ku Allah mampu ngalaksanakeun amanah. Naon amanahna? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Putra sanes kagungan bapak, sanes kagungan ibu. Sabab daya jalmi anu mampu ngadamel jalmi itu rama sareng ibu mah cuma ditamut wadah jalmi bade lahir ke alam dunya nah geuning diamanatkeun kasa diamanatkeun anak karamana teu aya keterangan nu mutlak ibu wajib nyusuan murang kali teu aya ngibahkan murang kali teu aya ngeyong-ngeyong nganenan teu aya. Nah sahabna ibu mah jasana agung teu tiasa dilakonan ku pamegat naon hamil. Teu aya di alam dunya pamegat anu kersaeun hamil terkecuali Nabi Adam alaihissalam. Itu jadi bu sing emut nupang payuna hamil ngalahirkeun teh pamegat tadi nama. Eta Kangjeng Nabi Adam alaihissalam. Pan Allah ngadamel jalmi teh Nabi Adam nu berwujud kieu mah Nabi Adam di sawarga. Ngan sawarga teh teu karaos nikmatna. Jangan sorangan atuh. Masih aya jaipongan gaya nu nakol kenang eueuh nu migel aya nu ngigel eueuh nakol kenang nyadiseun. Kanyawan ku malaikat Jibril sama malaikat Jibril Gusti geuning khalifah Gusti teh ulang-ulang wae di sawarga. Jiga nu bingung lain bingung euy. Jelema bade beda jeung anjeun. Nah bedana rame jeung teu rame na teh jelema mah kudu loba batur nya di warga rame seueuh batur rek cecengiran sorangan itu semua jeung Gusti karunya tempat asa pipilueun aing nyeun aing nu tanggung jawab cicing we itu bade kumaha jeung Gusti cicing kami rek nyieun hiji deui tuh matak saur Allah ka Nabi Adam ku kodratna Adam nangkub di Nabi Adam di sawarga. Nabi Adam nuju nangkub di sawarga dipencet tulang tongongna ku kudrat iradat Allah dipencet tebrol teh ngajuru Nabi Adam putrana istri Siti Hawa alaihissalam matak nu pangpayuna ngajuru teh pamegat tadi nama kan pamegat mah diinget-inget alah soak ngajuru teh nyeri matak kapok nepi ka ayeuna sudieun hoream 2 kali gitu. Nah matak bising paroho deui kabeh dienakeun dikumpulkeun ku Allah istri pamegat. Saur Gusti Allah, "Hei jelema awewe lalaki, cung sanu sanggup hamil." Kabeh muriang komo lalaki mah monokan dieu ge sieun katunyu. Sabnyaho bangga ngajuru teh. Kan ku sabab istri prayogi ku pamegat lamun gempar lalaki manehna hirupna jeung saha. Badak ibu-ibu ngabelaan pamegat berang we istri teh ngaracung. Cuk kalau saya tanu ngaracung abdi sia grup pikangna. Nasi ngaracung abdi sangem hamil. Eta teh kasangem ibu tadina montong sok tataulianan sanggup. Gitu. Ibu sangem hamil. Ya pamegat tidak aya ka era mamanya manya ari awewe ngacung lalaki henteu. Breng we pamegat oge ngaracung tapi setengah tihang. Henteu kaluhur ngacungna teh anja kieu. Cek kalau gini siap ngaran racung tapi gue siap dia ngan setengah nah maksudnya tetap Gusti Aldi mah tetap hamil mah sangem
maksudnya ngacung aduh jeung tiwatan hamil mah kajen burut teh matak sok aya pamegat anu burut eta teh ku alim-alimna hamil cek Nabi liyahsula at-ta'adulu teangan jalan adil-adilan supaya selamat sarea ibu-ibu hamil bapak-bapak mangga kanu bade barurut aduh sudiah diberi 15 kilo lo teu gagah ya tak kita sejarahnya betul batak cek Allah antu adul amanah karamana teu ka ibuna mata keramana badanten kapungkur jalmi kapungkur nu ayeuna mah geus tara badami deui da geus lancar sarupa megat ka istrina nyai istri akang kami teh boga amanah ti Allah taala ieu budak buktina itu hansing inget pan kami teh boga susu teh hiji-hijina paranti emak ku sabab ayeuna mah boga budak kewajiban kami nyusuan jadi ayah saya ti emak keur budak ayah saya budak keur emak itu molotot indungna montong eta mah barang dewek teu meunang aya nu ganggu terus lamun budak teh disusuan saeuras gitu matak saur istina Kang apan di abdi mah susu teh aya 2 tah gitu supaya adil itu anu hiji jang budak anu hiji coun bapak tah kitu tadi nama teh saadil-adilna gitu nah kajaba saya gitu mah anu di bapak engko keur mah kabeh tah kitu budak teh urang diganggu ku sama budak nyawa naon parab tadi nah dah alah badagongna budak mah karek dijel oge deret teh budak teh nyusu susu inung teh anu hiji dikenyot nu hiji dicoo tempo bapana nyokot jatah teh wah kabeh tek bapana aduh ya udah kakarek dijel kai geus teu diberena naon pisan matak sakumaha bedegongna anak ningali bapak mah soal rumasa geus babadog teh orok keneh geus teu hari nu bapak-bapak acan gitu nya saur Allah karamakna nagering karamakna kan murang kali teh syariat sumerna minasulbi wat taroib sate acana ngalihkan patuangan ibu tayana dina tulang tongong bapak heula itu dina tulang tongong pameget teh terutami anu teu acana rumah tanggi tarolah barudak bujang Allah mekelan pijalmieun dina tongong pameget teh dina tulang tongong teh 100 pijalmieun baru teu ngalut teh pijalmieun teh dina tulang tongong teh gitu mata kamu ningali karena sejarah eta setiap bapak anu ngagaduhan istri minimal putrana teh 100 ewang lamun boga budak 4 ieu sawareh deui dikamanakeun mubadir eta gitu 100 dat nah cenah geuning abi kakarek boga budak 45 jeung geus teu namaan deui lain teu aya pibudakeunana han sayangna kaburu abut-abutan jadi henteu tiasa dia ngonyileuleum sanajan hantem ngenog henteu bisa disileung-leuman nah kitu eta teh jadi bahan pijalmina mah aya keneh sok pilarian di dieu pamegat anu pangsepuhna aki-aki anu numpangna kahareup 3 ka tukang 2 bakat ku kolot kawinkeun deui ka parawan boga deui teh 4 deui mah kaloba keneh nyari sayangna geus ruksak kitu dikiriyekeun wah da moal megar deui eta mah leukeun geus kitu wae dirawatan dipulangkeun geus eueuh indung bapakna dikukut ludek ngajak pasya wae urang penting namahan megar teu otak ceur nu maot ngorang-ngorang teh kitu eta eueuh keur megarkeun nah matak saur Gusti Allah karamana antu adul amanah hei bapakna kami mihape ieu jelema
umurna geringna cagerna rezekina jodona hirup jeung maotna tanggung jawab kami eta Allah manitipkeun jalma ka bapana umurna geringna cagerna rezeki jodona hirup jeung maotna tanggung jawab kami nya ngacung bapana Gusti atuh aya sagala tanggung jawab Gusti naon nu diamanatkeun ka abdi tah ieu sok hilaf tek Allah ka bapana sing inget ieu jelema ti kami na dipihapekeun ka anjeun teu mawa dosa satungtung buk ajan sok ayeuna urus lamun isuk pageto dicokot deui budak mawa dosa wayahna bapakna kudu tanggung jawab ieu amanat teh sanes baju alus beuteungna buncir loba duitna takmimul quyud wa surut bitamsil parantos dari kebiasaan para alim ulama nyampurnakeun syarat jeung kayit sok contoh anggap murah kali lahir ke alam dunia teu rupa malawan bodas cek Allah tak kami mere lawan bodas bare dianggo acuk manga dianggo lancingan manga sorban manga tapi awas lamun balik belang komo nepi ka balik hideung resiko kudu tanggung jawab nu nganggo kana eta lawon ieu murang kali teh mungkin sehibul bet emut tadinya duka kakara nguping juga kusapa putra teh eungah maka tahap pertama ieu putrana ngawitan dilebetkeun kana agama Islam dari hitana mah hukumna sunat teu wajib tapi ngislamkeunana kewajiban bapakna mata hakikatna ngislamkeun anu janten putra nganggo syariat di khitanan ya hukumna sunat nu kapernah ku abdi ya aya anu nyebatkeun parantos kesepakatan para alim ulama yen ayeuna mah ngahitanan teh hukumna wajib duka abdi teh acan menang ngan terang abdi mah ngan dugi kana sunat kitu ge dipamegat ya sabab dina sejarah gitu jalmi anu lungsur ka alam dunya nu pangpayun-payunna dihitanan teh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam di zaman Nabi Ibrahim kaditu dugi ka Kangjeng Nabi Adam teu aya nu dihitanan kabayang lamun dihukuman wajib berarti nabi satu acana Nabi Ibrahim duraka kabeh dawan nu disunatan komo Nabi Adam diteuk-teuk keserangan nyeri itu nek nitah ka dokter can aya jelema nek ka karajata itu ayeuna ku istrina Siti Hawa kalah hudang yang jembatan diteuk-teuk masa ka haji antep gitu kada kade ka bapak anu teh acan dihitanan ulah pangangguran nyuhun ke disunatan ka istri moal bener ngajol gitu komo anu sepuh mah geus jadi bahasa sabibir hiji banyak anu sepuh mah yen sepuh mah agung laranganana jadi baheula wadah ku budak ngora baheula mah dibuktikeun bener teh ai kolotin agung laranganana nya dibuktikeun teh dina musim tarawih kade budak ngora mah cerdas kana lipu gitu kaki-kaki teh Pak kitu kade cenah tarawih nu sepuh mah tong hiji jeung budak ngora di parayun we itu jadi aya arep-arepeun pan cek cenah nu sepuh mah di parayun ngagugus ganti wajas aya aki-aki bentar weh mau loba ya 23 walah sareng witir itu dalam dilancingan kan kejad matak sepuh mantara dilancingan lamun tarawih teh loba ting rakaatna incar ke budak ora ditukang gitu pedak sujud kokodna ka dieu kana para buat kolot di Jawa teh nya agung sujud ka hiji aman sujud deui nu kadua apa lasaran colian montok menang rakaat kadua gitu sujud anu ka hiji coe nah pas sujud nu kaopat mah otakna jalan udah ora amun dicowok bungkul beres awas salam burung nampiring kain gitu pada cowok tembok jengkat pencet goler oh didinya aina yakin jadi jelas kolot mah agung laranganana kita kanyawan teh kudu tarawih
Nah. Da jarang nu balagri lalaki mah salat tarawih teh dikolot nepi ka budak ge. Nya jeung kawas nulang layeuseuh. Lamun nuju ruku nya nuju ruku dikapotkeun saurang teh ngaburusut nepi ka tunggalan teh. Komo mun teh heula. Nya tarawih anu jujur cara hareureuy mah ngan ibu-ibu. Di mana-mana ge ibu-ibu mah di mana tinggalna sana wocoan. Gitu-gitu anu jujur mah imam eta heureuy imam mah nya lain bakat ketekun ku eueuh batur we. Ada lamun mamung heureuy itu Allah nyengorna gitu. Syukur tarawih teh heureuy padahal mah lain ngarek heureuy manehna teh kawagan heureuy. Matang ke mah kedah aya kebijakan. Ulah diantep sorangan imam teh atuh tiluan, di hari teh aya keur silih badung urang. Gitu teh. Ada. Ta putra teh amanah ti Allah Taala anu diamanatkeun teh nyaeta eta yen putra lahir ka alam dunya teh rupama lawan bodas. Angga putra diurus ku urang teh dianggo acuk, dianggo sorban, dianggo lancingan, hati-hati awas lamun nepi ka belang. Bapakna bakal ditenggelan anggeus-anggesan. Itu. Mangkaning malaikat teh nyanyanak gada dua siki anu hiji mah cadangan itu anu hiji dia mah cuma utuh keur neungeul pangheulana itu gadana teh bentukna seperti kadu cangkangan kitu renyukna oge teh didamelna tina wajah nupang alita teh 35 ton khusus keur ngakebug bapakna nucul ka anak teu ngaji teh sakola itu tak hati-hati dah ka putra teh. Mungkin Syaibul Baitnya di dia gitu. Syariat di hitanan itu hakikat nama diislamkeun putra ngalaksanakeun amanah Allah. Moga-moga ramakna jaga di yaumul kiamah ngirangan beban. Da ayeuna parantos dilaksanakeun ngislamkeun. Cekap ka putra di hitanan henteu eta mah nama ciri wungkul. Itu kumaha lamun hoyong langkung sae kaituna ilmuwan barangkali teh sabab moal terangin mana benar mana salah itu melalui ilmu naik agama naik dari agama sok da barudak ayeuna mah palinter itu diberag oge beda jeung golongan abdi baheula ya ai golongan abdi mah mun ngaji wungkul sakola wungkul alah kecerdasanna rada kirang barang sabda aya makanan bahasa bergizi teh aya baheula mah boga bapak tukang kuli macul atuh da teh sarakola teh pati ngaji ge jelema baheula mah jujur itu lamun macul teh sadinten teh mung saleter Pak kuli macul teh saleter sadinten teh baheula mah boga budak 7 8 jeung inungna salapan jeung nu kulina coba beas saleter ketujuhan mangkaning jujur lamun nyebatkeun sapoe teh ti belum subuh nepi ka magrib ayeuna mah geus palinter jadi tukang tipu itu lamun nanyakeun macul sabaraha sapoena teh ini jam 8 lohor teh balik terus poe sabaraha deui dikamanakeun eta tukang tipu wungkul teh gitu lamun baheula saleter ayeuna 50.000 60.000 aya nepi ka 100.000 nu antirna da teh aya barokahna itu da baheula mah kuli macul ku saleter aya aturan ka pasar bumi ka pangdamelkeun bumi keuna 50 tahun mah teu beungan ge saleter atuh nya di mana sepuh mak kaputra manguncitkeun hayam tuang jeung daging hayam teu aya jang baheula hayam mah keur anak incu engke we ngadaguan kuluk itu di mana hayam geus hidung huluna ada geus hirup teu paeh teu kakaret dipencit biasakan tibang di kuluk we unggul teu pati loba samara kawas ayeuna dibikeun daga budak teu daging hayam ayam kuluk aja diwakilnya budak kalah gigibrig pahit cenah pak daging ayam mata ulah ayam daging ayam geus jata bisi teh nya mah pahit kapok teh daekeun deui nu baheula kitu rencang sangu teh naon nu katempo asal ngarayap itu aya gaang keur ieu aya bangbung keur ieu nu baheula mah
pokoknya mah nu ngarayapan teu ngari lah gini-gini kuang-kuang nya komo siraru mah teh kuapkeun atahna ongkoh diwajid ongkoh nya mata geus karolo teh jarang-jangan itu da agama teh can pati rame atuh agama nege Hindu Buddha itu teh nyawan haram batal cungul we Islam lololan ka negara urang kakarek aba-aba manehna ge sadenge-dengena di ditu nage itu pas ceramah di masjid merenang kakupengeun ku tukang sapu nu dagang ngaliwat kadengieun itu cuk ustad di masjid bapak ibu geuning dina ajaran agama Islam cenah keuyeup teh haram inget teh kudu dagang sapu teh aing mun datang mah ka lembur ceramah aing nyaritakeun keuyeup teh nu kadengena ge eta atak datang ka lembur teh ujug-ujug assalamualaikum tara-tara ge nah cenah mang aing ceramah saedaekeun kumpulkeun masyarakat kumpulkeun naon nya mang bapak ibu sing horeng geuningan eta teh dina ajaran agama Islam mah keuyeup teh haram na Pak Ustad nya Waalaikumsalam da eueuh diomongkeun tereh ceramah teh balik eta masyarakat teh itu aya nu cerdas asakna ci bayang nyaho bener teh Ustad teh ceramahna gitu langsung ka Sarawak jangan keuyeup itu ada lobangan tujuan ngala keuyupna teh pilihan anu baroda sarada bieu teh gini dina cai nyusu begitu mah yang menang hari teh 2 emer pais kabeh teh itu canak geus asak paisana teh ka Pak Ustad nu ceramah tadi Pak Ustad cenah hatur lumayan ya rencang sangu naon cenah mang iya cenah pais tromok-mok genti ngaranna lain keuyeup tromok-mok da manehna mah ngadenge ge keuyeup meureun tromok-mok mah teu dikeureuy ge ka manehna hatur nuhun cenah mang tolong jeung tromok masyarakat teh balik sing goreng haram teh beuki teh si Ustad keprak ke salmur isukan mah urang ngalah keuyeup khusus jang Ustad nya ngalah itu menang obat tanggungan pais kabeh cerenkeun ka Ustad Ustad rencang sangu atur nuhun ya can diwejakeun kejona teu boga meureun aya pais keuyeup ngeureuyeuh eta itu kana pais tromok-mok teh saep tilu paisan teh buru paeh teh Ustad tahlil dipimpin ku abdi ya itu sing horeng eta jelema teh semah eueuh nu nyahoan ngaranna da tukang sapu bingung pan hadiah ieu jelema hadiahna kudu ka mana ieu teh nyaho ngaranna ingat kana pangabeukina tanda parah amil kitu hadiah teh kana pangabuki wa ila arwahi usun Ustad tromok-mok al-Fatihah yang nyaho ngaranna nyaho pangabukina ge tromok-mok ngetek ayo masyarakat si ganti wajah sih 40 poe teh eta we wilar we usun Ustad tromok-mok kitu Islam kan kararadi atuh bener hayang daya ge kitu itu ieu sejarah dongeng kolotnya itu baheula ada gaduh mertua di Subang tahun 802 tos guguru ka Demang Sumedang tuh 802 teh nyata zaman agamana Hindu Buddha ngaguar sejarah kieu di Indonesia teh kawita agamana Hindu jeung Buddha aya jawara jago di Indonesia ngorak keneh putra Prabu Siliwangi namina Prabu Kian Santang sa Indonesia teu aya hiji pakarang anu mampu ka anjeunna jeung teu aya hiji panca nu waduneun ngalawan ka Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang mah lamun pasehat tara masang kuda-kuda. Itu asal direret parotong istilah jelema teh. Da kitu mata kade pernah jeung eta mah ulah pangangguran. Direret langsung lapes. Nah, puncu pencauh dalilna. Gitu.
tapi kaidar-idaran neangan lawan sugan aya cek anjeunna sajabati anjeunna atawa aya hiji pakarang sa Indonesia nu bisa nembus kana daging. Itu mata lamun tembus pakarang kana daging berarti nu raheut kulit. Itu sok aya anu majaji ya dinadomkeun ku ulama baheula. Setiap bedog antel kena kulit Allah ngadama raheut. Moal antel kena kulit mah lamun antel kena daging berarti kulit raheut. Gitu jerona nya. Antel kena kulit mah raheut moal. Paling numpang. Eta itu majaji teh negara itu. Dider itu malah kungsi ka dia duka 4 kali, duka 5 kali teh. Yah, berhayang nemongan. Karadeung. Jok saya urang dia anu rada weduk biasa. Wah, muriang. Nyumput. Nya aya khobariyah, saur santri mah khobariyah, lamun di pengetahuan umum mah koran lah. Ya. Atawa warta berita nguping aya beja jawara muda di Madinah namina Sayyidina Ali. Mangkatlah Prabu Kian Santang dinten Rebo jam 3 angkat lain ke Jawara ke Madinah kudu kana kapal mah lempar. Itu ya nu ka Mekah ke Madinah kana kapal mah jelema malang Yusun mah. Itu. Prabu Kian Santang nikreuh mangkat jam 3 jam 4 nepi ka peunan Masjid Madinah. Eta batur itu udah orang teman gitu nih mal poe mengajar. Gimana ah? Boro-boro di kapalan ke kalah ongkosna. Wah, parah. Ya, lain ge Sayyidina Ali jago atuh panglima di Islam. Sahabat Kangjeng Rasul, lamun aya teu apaleun jelema di Indonesia nek ngajora ka anjeunna. Beres ngadua Sayyidina Ali namprakeun dampal palangan brai jawara Indonesia Prabu Kian Santang keur nuju ka anjeunna. Itu jeung apaleun kana jero-jerona tujuanana rek naon. Kadua we ka Allah Gusti pangrobahkeun wujud abdi ulah ditinggalikeun aslina dirobih ku Allah rempeyek jadi aki-aki. Itu lungsur ti masjid Prabu Kian Santang tos aya di poin masjid Sayyidina Ali bari nyanyana kitu. Sadida hayai wa tawadu sarua rendah diri basa basi mun saur basa urang mah ujang saha jenengan ti mana urang mana naon maksud itu sabada assalamualaikum dugi ka Sayyidina Ali uluk salam ge 3 kali assalamualaikum tadi waler naon dadi apal assalamualaikum itu tadi bang melotot teh sajenengan wartakeun di mana di Indonesia tujuanana naon itu ngadenge beja nu ngaran Sayyidina Ali di Jawara abdi di Indonesia Jawara teu aya nu ngalehkeun nya henteu Sayyidina Ali jago teh padahal ku logika di dinya ge geus hiji Sayyidina Ali mah apaleun eta teh Prabu Kian Santang apaleun eta dihareupeun teh Sayyidina Ali itu barang gok geus hiji. Aya naon yang tepung Sayyidina Ali tujuanana hayang nyaho jago henteu oke teh nya nya boga tuh Sayyidina Ali ku kami rek diteang tapi anjeun boga tugas naon tugas abdi pangyabutkeun ieu teu capek teu Sayyidina Ali di payunan Prabu Kian Santang dicacepkeun sok cenah cabut kami rek nyang Sayyidina Ali gerewek Prabu Kian Santang karena itu ka agung karabut leungeun hayang leupas tina itu Sayyidina Ali teu bisa rempeyek Prabu Kian Santang jawara Indonesia namruk lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan teu kaya itu balik deui Sayyidina Ali hayo cenah jang cabut ampun naon cenah ampun bujung-bujung kakarabu jadi ieu leungeun ya kumaha yang leupas terus taluk nek asa cenah taluk kaki itu Sayyidina Ali nada nya teu boga taluk ya kudu ka saatu kami taluk kanu nyieun anjeun jeung nyieun kami sangarana Allah Subhanahu wa taala anjeun atuh cenah kami ka Allah tak kalebah ieu riut teh anjeun ya kami hayang tepung cenah kampun kalah cek Sayyidina Ali ngomong jeung jelema kieu kumaha masa kade ulah lalawara bisi ngajak dianteur kalah eureun usah ge ngajak dianteur ka nya mah ya wujarakeunana tuh itu Allah masih lalai saka misli saeun ngomong naon jadi teh
babaturanana, bangsana, sasarupaanana, tempatna. Terus ya juga kumaha, jigana. Mana yang ngaranna unggul gitu. Sok cenah lamun deuk talu kalinya we ka Allah. Cenah talu kalinya we. Ai teu buhtangeun mah. Geus kalinya we. Sangaranna Allah. Itu ngadoai saya dina ali tepak ke punukna lesot teh pananganna teh. Itu nyaan cenah jang taluk. Kami rek nanyakeun ai di ditu cenah di negara anjeun agama naon? Naon ya agama teh? Teu nyaho agama. Keyakinan cenah keyakinan mah Hindu jeung Buddha. Lamun nya anjeun taluk daek teh genti ta keyakinan. Kunaon? Ku Islam siap. Jak naon abdi taluk ayeuna kalawan mah siap euy. Itu nya anjeun ieu mangga. Moal ngaletak ciduh dua kalian tadi mah. Itu terus kumaha? Buka cara setik. Saya di Islam cuma menang di celana, lain tu main celana. Saya tiga nombor ada tung nangkul. Gitu. Bukan lantingan ada nolol apa nyungjung. Kurang bener sih nyungjung kita. Sakilat Sayyidina Ali ngajam retung larangan saya Prabu Tian Santang ditewak dicocok teh dijamret gitu teh coplok. Tuh jendekan di sama heran orang tunggu nyanya itu lain ke jawaran dengan jerit aja sakitu mah tuh gitu tah Islam mah kudu gitu sampai ke di jalan anggo deui canak teh kajaman diabdasan syahadat canak ke masjid neme dirinya diislamkeun terus belajar Al-Qur'an jago atuh jeung pinter diajarkan agama Islam teh teu naunan. Itu sabulan 2 bulan teh hampir katalar Al-Qur'an teh. Itu apa jeung jerona terus tos lami cek Sayyidina Ali ya ari maneh ibadah di dieu mah lain ulah ngan di dieu mah geus loba batur. Pan di negara anjeun mah cenah eueuh. Daek teh lamun anjeun dibere tugas siap. Sok balik ke Indonesia Islamkeun sakabeh jelema nu aya di Indonesia sanggup teu sanggup sana teu nurut ka di teureui bungkulukan kitu jawara tuh teh kudu ngadali coba kompet teh RT mah cing cenah balik itu di jalan ngemut kana sulam dina sulam wal amalu bihi lil khosi wal ami make nak kana ilmu teh samemeh nu bodoh nu ngaji heula engke nu bodoh nuturkeun badak cuprebekan jantang samemeh ngislamkeun tatangga bapa encan gitu madak sumping lah ka Prabu Siliwangi assalamualaikum teh jawab teh jawab assalamualaikum menang 3 kali assalamualaikum teh ngawaler wae an apa kana swanten nya sepuh kaputra teh lamun bahasa orang kampung baheula mah kaputra pameget teh ngabasakeun teh sok aceng. Itu lamun diacengkeun berarti udah laki. Saur Prabu Siliwangi. Ari eta cenah di luar Aceng nya na Pak asup Aceng. Lebet teh datang ka jero calik. Ai tadi cenah ngomong naon di luar. Assalamualaikum. Kunaon teh teh? Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum keranjen kabeh matak lamun uluk salam kedah 2 kali di Indonesia batur kieu mah wa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu aya lalaki aya awewe lamun assalamualaikum eta kum di dieu mah ka lalaki wungkul tong jawab ibu-ibu mah teu kabagean leukeun mereka lalaki jenuhun adak bere awalnya udah sarua jelema adak assalamualaikum waalaikumna baru awalnya kebagian itu lamun waalaikumna lalaki temu piluan pan geus dibere tong ngarebut ongko balem itu ai teh era mah gitu eta ya aya naon cenah jang eta make meunang bahasa eta di mana ti dieu nya cenah ti kulon beuteung Madinah teh jiwa teh ti dieu nya nya teh salengkah kadua nepi nek teh beuti dinya kumaha nya ai urang aya beuti dia ka dinya kumaha da 7 tahun leumpang mah nepi udah ti ditu we soak itu tah ti dieu nya cenah ti tetangga
Nah hasilnya aja mungkin menang ilmu anyar nanti ujang jangan kurang kene. Wah naonan Pak nyerahkeun. Itu dua kali itu wani namun ke jurus canaon-canaon teh 6 rumah teh. Lain ujang ala Pak. Ujang teh jurusan teh nyerahkeun namun kene ge. Kusaha ya teh. Ku aki-aki. Namanya saya dinali. Itu wajar kita aki-aki. Terus tah abdi teh di ditu teh diabuskeun kana agama Islam. Naon cenah Islam teh Pak? Alah sia. Ribut tanya. Jadi mau bodoh mau ribut yakinana. Gitu. Di mana cenah bentuknya Islam teh? Hah? Ribut ya teh lo ngomong Pak. Abdi teh menang tugas di guru. Tugas naon ujang kudu ngislamkeun sakabeh jelema nu aya Indonesia. Terus tah ayeuna bapak pan abdi teh anak bapak. Wayahna bantuan Pak ieu tugas berat sadunya tuh sa Indonesia kudu kesorangan. Naon tugas bapak? Wayahna cenah bapak ge kudu abus Islam. Sok pacarana buka. Dua kieu teh buka carana. Ring sajang cok ieu ya teh. Buka carana. Ah manya sa abus Islam teh menang carana. Lain sautik teh. Nu patung-tung nonggol. Kira kisah lagi, ingat yang elesetan ke Sayyidina Ali ujang, buatin bapak memenang, kalau gitu sebenarnya, berapa rata ya tuh dibawa ngomong gitu mah kalah naik darah manten, olah bapak saya itu, nyan apa mau abisin sama mau aja, ujang elesetan bapak ancan kuku, hilang maruah, hilaf, itu desepuh desasahan. Usah hayoh diolot teu beunang ilang maruah naik darah naik amper ditubruk Prabu Kisiwangi prak ditubruk keras leungit nepi ka ayeuna itu beuki amok teh budak-budak dikitu-kitu mah yah eta bapak kalah kabur aki jucan disunatan drog ka imah akina assalamualaikum teh beureun ngarepan teh ngan amok teh ditu kaya tuh assalamualaikum ceger bray aya naon cacing atuh lo ngomong caki pokona wayahna cenah aki kudu abu Islam. Enggak sih aku mau mimitina lah makanya aku beda lan celana gitu wae aja mah pokoknya aja mama lah mau ngadat gitu mah tang dibawa ngawadul nungar sok cekin nek lan celana mah enggak udah cecek itu ujak teh kunaon biasa kudu abus Islam pokoknya aki peureun bapak saya teh aja bapak teh abus Islam teu salah bobo nya bapak maneh teh kumaha ieu keras leungit akina ge tidinya murang maringna mah lain ge jawara teh menang ketipu ke jelema bodoh mah luncat ti bumi eyangna ka alun-alun itu ngadua we di alun-alun fa fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna jibala yusabbihna wa tayra inna kunna fa'ilin eta jang teh dua parenti saya sorak teh tengah ngoson ge ngagledeg lamun doa eta kabeulis kabupaten ka kuping kabeh teu kudu make sor itu tapi ya gitu cek bahasa kolot temen hayang aya purah kudu perih itu puasaan 7 tahun puasaan teh sakedap itu nama tamat puasa bae we aing mati hayang puasa 2 poe ya nanti 7 tahun itu puasana insyaallah bae manten korowok cek bukan candang. Hei dulu kumpul nyajar mata sapalen kabeh itu kena suara perbukian sandang mah borong nguping suara itu teh jungjung jalma teh soak dengan suarana ge karunya bapak-bapak anu tos ibak di lancingan karek sabulah engklek aya jalma anu bade emam ge dicomot dikieukeun nepi ka alun-alun teh kieu aja wani ngahuapkeun jungjung itu ibu-ibu sami anu can di samping kan we samping wah kumangkel jeung di lapang. Purper kalapang. Pinuh di lapang. Ceuk anu pang sepuhna. Wenda aya basa lilis jajar liat tali pan sepuhnya. Aya naon sia juragan tong ngomong. Kitu jelema keur amah atuh. Aya naon sia juragan tong ngomong matur maneh geus kolot. Itu sok cenah tanu pangkolotna dihareup ngajajar ngatur maneh da sieun wae nya jelema kolot baheula teh di paling sedikit 800 tahun 700 tahun 600 tahun 500 tahun sambung ku nini pangkolotna teh 500 tahun 400 tahun gitu nah ngaradeg teriuk kabeh dari soak galakna auzubillah
gitu sarila lancelana tak berubah kita ngalah lancelana coba di alun-alun atuh lancelana cek lubang kolotna sana sini juragan itu banyol baik ini saya ngomong lancelana itu daerah tidak ada ngadua deh ngadua ponok duana aja ngan ngaduana ulah kieu eta mah sabda mun ngadua namprak dampal panangan lila de kabur ge ayang-ayangan itu Prabu Kian Santang mah ngaduana kieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ulah diperhatikan kana ieu sok pae Bismillahirrahmanirrahim kitu kabeh jelema di alun-alun jadi ningalina kana juru Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim gitu nggak jadi gitu kan malah calana wes aku kuai tembok cakahanap calana nak kabeh sama lelaki itu nu aki-aki kercari nukdut dirinya waduh bakik pada nubruk pada nalubruk untung teh salah nubruk lamun aki-aki ieu nubruk kan ditacanga wah ngagorowong ada nate nubrukna kalau masing-masing tah di dieu kanyahoanana ngegerak nyaan sing horeng para bote nu istri nu pamaget oge kabeh oge saruahan sakieu-kieu sok ke diri tu buktikeun plok buni boro-boro nu ibu teu pati buahan anu bapak ge buahna gogoyotan dikieukeun mah buni buahna pada dicobian di dia mangga plok hancak itu kan upul cek Prabu Kian Santang sok siak kebuah yang ditenggelan kuaing kaluhur kan leungna atuh naik daripada digebotan kareleng Prabu Kian Santang ditungtung belah kidul aki-aki ngemut teh logika da make ilmu kami oge di Madinah tibang dicibit tungtungna wungkul abus Islam komo mundilan kabeh da jadi aya eta tanda barajang kau pelet cerulit di tukang parabot aki-aki diramus jeung buah-buahna dikai di pret kuik goler karawak nu kadua pret kuik goler sajajar kami ngaringkuk jajaran kedua 5 jajar gempar kabeh jeung parurungkut beak golongan aki-aki tinggalkan ini barang ret parabot ini ngarengkong nanu ieu mah kieu nah ieu mah eueuh cokotin daripada dicibit eze dibabat jeung gawirna tak barang dijahit teh saya 14 jajar ini paeh kami jadi ngarora di tukang nah di Islam teh juga teu hirup deui wah bae mah panipuan nek modaran juga mah kabur tah kitu jadi harirup sajen bubuhan kalabur mada kade urang dieu beli aya nu kabur harita apa aki-aki gitu nya pariksa lah berteken bae geus kolot oge kalibat eta tadina kitu kalah uih deui ka ditu ka Madinah naroskeun deui itu nah cenah jang geus datang deui beres urang Islamkeun teh aduh lumawi cenah bro teu kalaresan jadi mah teu kalaresan kumaha tamat kabeh di sana puasa praktek abdi teh kada emutan cenah sakedik lemet Islam jeung abdi komandan kabeh dibabat jeung turuyanana semuhun modar atuh semuhun itu ke ngariku nepi ka ayeuna geus dipindahkeun ya loba dipindahkeunana salah urusan ilmu Allah mah teu meunang dileuwihan teu meunang dikurangan pan kami nih nyontoanana tingali Kang Rasul nyontoan salat subuh 2 rakaat nepi ka kiamat ulah rasa maneh ayeuna geus aya pengajian jeung salat subuh tingkatkeun jadi 16 rakaat edan cing itu nggak 2 rakaat hayang kene assalamualaikum we henteu sarua
Oh gitu, jangan salah eta praktek. Masih nu balik di gitu. Wih, deui ka Indonesia gitu. Ngagorowok dia teh eueuh nya burger. Hai, dulu. Kita tangga tah sara eta kamari ge. Gempar jelema ka sara eta. Lain ge jawara teh nek benang ditipu ku bararodo mah. Kabeneran di payun lapang teh bumi PRT hiji. Tulakan ke PRT. Coba RT tenang aja depan tahun lagi ditilakan. Enggak tuh jago perbukian sana tipu kutulak itu. Apalun Pak RT teh keluar di kamarna nek ka dapur duka hoyong gampangan duka naon. Pas di tengah bumi ditunjuk pantona. Braya pantona teh muka. RT ke lempar nek ka dapur. Itu curug perbukian santang dilukeun kitu teh RT teh sadar mundur. Buset ka lapang. Tawa ke punungna ke perbukian datang nuhun cenah teh hidang luas RT cek ke RT modal aing itu baru pandiru gitu wayahna we sudah teh wayahna kumaha cek RT geus sasaha omong eta wayahna cenah teh itu kebenaran cenah RT kudu jadi saksi bantuan cenah aing islamkeun jelema karep teh ya. Nah hati nengis pasti paeh we. Sak cenah teh lae celana. Sorangan we. Ada mah wani maksakeun maneh teh ada kitu lain kilana pasti paeh wae jeung teh. Nya kapaksa muka seleting teh. Ku Prabu Kian Santang buka tololkeun pantukna teh saeutik. Itu cocok we. Kawas anjeunna ku Sayyidina Ali. Cok dicocok teh parabot RT dijamret kitu teh coplok. Sarua RT ge teu beurih teu naon-naon sabna sawan. Jadi RT mah lain nu emu ku sawan we teu karasana mah. Kira-kira tah asli. Itu anu mah geusna tampok sagahana barang juga nya herang. Oh nya herang. Tah kitu urang Islam ieu herang. Itu lu kayut. Itu. Tah lamun kieu mah cenah darekeun betul oge. Oh wayahna cenah kamariang pura salah praktik aing. Tah asli nama saya kieu. Terus kumaha? Bantuan cenah kami islamkeun. Siap, cek RT. Wayahna RT mah teh semet ayeuna mah ulah wae di calana. Itu. Promosi heula ka umum. Temong-temong tah ayeuna mah di sunatan teh sakieu. Itu. Diiderkeun perabot RT. Tunggal 5. Tala-tala kana bantu. Tah mang ayeuna mah sakieu. Nya alah tapi geus buisanana tuh nya 40 poe kitu diilerkeun urang penting teu menang di jalanaan geus hawuk we nya aya nu cerdas aya masyarakat ge ceuk anu cerdas masyarakat kade ulah katipu sakitu saten ka RT ka urang mah burung kabeh di wae aya henteu teh kitu perjuangan ngahitanan teh di Indonesia khususnya nepi ka pelobah kitu gempar itu salapat jajar baheula itu kabeh dienakeun tas pada arapa ilmu dacan pati seueur dina bidang pengetahuan ya agama oge duana rada mintul keneh matak barudak teh upami dihitanan teh dikuung heula di balong aya nu sadinten sawengi jang teh dijahit-jahit geus dicibit teu karasa we itu baheula mah aya nu 7 poe 7 peuting gitu di tiang teh heuras kabeh meureun pohonuna baheula aya mah alhamdulillah ilmu pengetahuan umumna teh leluhur doa ulama teh sarae ngahitanan teh teu ribet kadang-kadang ramana ge teh kayak ngiring udah teh ditaya tirili kayak kalembet paling ke 5 menit terus keluar di belah ditu teh terus dilancingan deui elopan babana atus aja atus Pak wih carana ada teh naon eta teh ku barokah ilmu alhamdulillah ieu mah matak saeugul bet di dieu kitu kahitanan puterana khitan teh hurufna kha te alif nun wal khau mustaqun minal khaufi kha nalapad khitan tina khaufun mun saur urang Jawa mah wedi bahasa urang mah sieun setiap urang kali anu bade dihitanan sok sieun meme usum aki-aki cenah urang mah teu lain teu poho deui tewak deui hayang nyawa ayeuna aki-aki
wayahna kitu isukan sunatan ya kabur sakitan kok wata'u tatmimu taubah di mana tos dewasa tos sepuh bade nyampurnakeun tobat bakat tiasa sampurna tobatna ku ayeuna barokah di tanan wal alifu mustakun minal alim itu alifna lapad hitam tina alim ya sanes ku ain ku hamzah alim hartosna nyeri ka bina-bina yang arang-arang dituk-tuk itu macam sok ditaripu ku kolotna di mana budak nek nyeri itu sok diolo tipu tupakeun kana sisingaan mun kana singanyaan dohong itu ieu mah kana sisingaan gitu diajar nipu ae teh kana kukudaan mun kana kudanyaan lepaskeun keun antep di bawah mana yang nyaho gitu wanunu mustakun minan nikmah nuna lapad khitan jaga di mana tos dewasa tos dugi kana baleg gitu buruhna di tanan maka ku Allah panik teukanana bakal ditepungkeun jeung nu bentukna seperti nun percis kitu aya titikan di tengahna hidung dan sarua gitu di mana paneutekan anu ayeuna ditek-tek tepung jeung titik nun eta teu aya jelema jagjag tepung jeung titik nun eta kurang gitu langsung tangan cak-cak ya api-api milang cak-cak kicup barokah ditek-tek teh bikin kebuburinya ya nana nah gitu mudah-mudahan putra Sabibul Bet ya itu sing dugi ka kapenak barokah ditek-tek engke kana bentukna nun itu kade lamun menak anu bulut-bulut berjung hidung ta eta itu dengar wae tong asa-asa itu para sepuh wal pargi sadaya rupina ureyan dongeng disimak di sakitu anu sae mudah-mudahan janten ilmu nu manfaat barokah nelepat nama abdi nu murikeun anak sepuh sadaya anu ngupikeun anak muga-muga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan putra Sabibul Bet panjang yuswa sehat sing pinter emutanana kanggo milarian ilmu kanggo bekal anjeunna dunya sareng akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.